Urang teh pernah geuneun nu nomor kalima pamajikan urang teh peutinganeun. Eta tugas salaki ka pamajikan. Tugas pamajikan ka salaki mah teu loba bu komo awena solehah mah ngeun tiba ukur dua naon dua teh ustad hiji diwedak dua nangkarak bari ngadengkak angeus. Hakikatil ibadah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adad ar-ramdir raqiqi salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna biha al-hudura ila al-baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa talamidana wa talamidatina wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi bagin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para muallimin, para ustaz, bil khusus al mukarramun guru-guru urang sadayana nu dina ieu wangkit sadayana nampak hadir. Anu pangapunten sok sanaos teu tiasa disebatan wasta hiji-hijina ku jisim kuring bung teu ngiranya rasa hormat jisim kuring ka marentena anu pamudah-mudahan salamina guru-guru urang aya dina kamuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Segenap aparatur pemerintah baik sipil atawa napi militer, hadirin anu sami hadir wal hadirat kaum muslimat anu sami dongkap, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi katut murang kali bil khusus sahibul gernaka, sahibul hajat, sarimbit sakula wargi, khusus ka kedua mempelai anu sadayana ku jisim kuring sangat dipikah hormat oge pamudah-mudahan urang sadayana aya dina kamuliaan munggu Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sareng anu paling utama puji sinareng syukur urang sami-sami sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur. Teu hilap shalawat wa salam mugia sagemlengna salawasna saestuna dilimpahkeun ka baginda junjunan alam ya habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu alhamdulillah dinaungi ieu urang sadaya di antawis umat Rasulullah parantos tiasa ngumpul ngariung bongkok ngaronyok hempak merbayak sadeung ieu tempat anu mulia dina raraga ngalaksanakeun kewajiban kangge urang sadayana yakni tolak ilmu melalui hiji acara nu ageung tur agung yakni tasyakur keluarga besar sahibul neraka kana parantos ditikahkeun janten putrina urang tiasa ngempel di ieu patempatan. Mudah-mudahan ngumpulna urang di ieu patempatan dijantenkeun sabab sinareng lantaran dihampura dosa ku Allah, dijantenkeun sabab sinareng lantaran urang dikumpulkeun samodel kieu jaga di surgana Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anu sami hadir wal hadirat kaum muslimat anu sami dongkap di payun ti jisim kuring satu acan ngalajengkeun kana sakumaha anu dipimaksa dina wengi ayeuna saalit-aliteun manawi tiasa manawi aya manfaatna. Bil khusus ka sadayana anu hadir jisim kuring seja nyungkeun la dihapunten tina sabodaya ningka alfaan zahir batin dunia rauh akhiratna. Kumaha kinten-kinten nu hadir bade ngahapunten. Alhamdulillah. Dan meureun pilih aya nu naros kunaon man ngomong ge ka karakter ngaji ge ting becuseun ting henteu make ngomong teh make mentah hampura teh heula. Neme ku pangarsa al mukarram pengatur waktu penata acara diuringakeun sim kuring kawi ti daerah Palabuhan Ratu mata lamun ditelek-telek kumaha bari jauh mana nuluhna ge beungeutna ge jiga hiu. Bahkan sok aya paribasa Pak Bu lamun sim kuring piwarang nyarios ka daerah beh dieu nu kirang patos apal teh daerah Surade teh bahasana sabab bahasa urang Surade benten sareng bahasa orang Palabuhan. Bahasa urang dieu mah sim kuring bieu ngobrol sareng para kasepuhan geunah merenah tumarinah kareungeuna kana cepil. Benten sareng bahasa urang Palabuhan gohal garihal kasar tegeunah kadenge kana ceuli mata karacelang dai ceuli. Heulaanan sim kuring bade ngabuktikeun gohal jeung garihalna bahasa urang Palabuhan. Abdi bade naros aya nu kantos ameng ka Palabuhan aya.
aya dekat dulu bunga tukang urin munggul aya nu apal jembatan Bagbagan ya eta ti arah wetan ke arah Kelempong paya pertigaan ti amun ti arah wetan ke arah Kulonkeun eta ti arah Sukabumi ke arah Palabuhankeun lamun belok ke jembatan Gubernagna bisa ka dieu di eta pertigaan simkuring kantos nongkrong kalaresan Pak ngariung ti atawa nongkrong teh ngareneng jeung jelema digeling jeung juri jelema na kolot henteu ngora lain ngeujeunna teh keun pokona mah teu kantos lami ti arah Sukabumi ke arah Palabuhankeun aya nu mawa motor ceuk bahasa urang dieu mengebut mawa motor teh jalmi nu gigireun kuring berhenti dituna mah nanya kana keur mawa motor alus bahasana teh punten ieu keur ngabuktikeun gohal garihalna bahasa urang Palabuhan ceuk jalmi nu gigireun kuring nanya kana keur mawa motor bari ngeleuweuh ka mana sia Bagong nu keur mawa motor lompat teh nemalan ka Palabuhan anjing ceuk jalmi nu gigireun kuring eureun heula sia Bagong sagedeung nu disebutkeun Bagong nu keur bawa motor eureunkeun motorna cabut kunci kontakna nyampurkeun ka jalmi nu aya gigireun kuring ceuk nu gigireun kuring rek ka mana sia Bagong bawa motor mani ka lompatan ceuk nu disebutkeun Bagong dewek rek ka Palabuhan anjing rek balanya di warung dewek geus sebuhna naon ceuk jalmi nu gigireun kuring da aing rek ka Palabuhan Bagong milu atuh dewek hayu anjing rek di rumah akhirna cerewet di Palabuhan mah anjing jeung Bagong saojek caeta keur ngabuktikeun gohal garihalna bahasa urang Palabuhan matak abdi inden nyuhunkeun ti payun sanes nyarios moal disaring insyaallah satiasa mabadi disaring ngeun bisi aya nu ngajol teu kasaring ceuk bahasa urang dieu teh mah cariosan simkuring teh kasar gohal garihal teu geunah kadai kana ceuli matak raceleng dai jeuli ceuk paripaosna aya nangtung kapentung lagu gabalindo munang ngunyar ka teungar nu nyarane ka teh abdi rek nanya heula kira-kira urang dieu abok moal can kompak deh kah amok moal punung moal balik moal baliknya mau ngeno ada keduri buah ada bekan ada kan tahu hari malam ada sama rotel mau ngeno mah alhamdulillah sawalarna bilih bisi aya dosa perdosaan di balawargi salena kaji simkuring ngajamin 1 miliar % moal aya mun bilih bisi teh mah ayeuna wageu ayeuna insyaallah kusimkuring dihapun dan juga ulah egan taka kaitan jaga di yaumil kiamah pada wargi sadayana tujuan simkuring ka dieu hiji sanes bade ceramah da teu tiasa sanes bade dakwah da lain ahlina komo simkuring titah ngaji teu kiai titah nyari teu ulama simkuring mah ya Allah ya Rabbana ieu mah meureun teuing naon kasebutna ngendongkap ka dieu teh ngagaduhan dua pamaksadan hiji sejak ngalaksanakeun silaturahim mudah-mudahan kubarokah silaturahim urang sadayana urang sing dikumpulkeun di samodal kieu jaga di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nu kaduana sejak ngiring ngadedel doa ngeun pangapunten manawi telepan saur ulama da doa teh aya disebatkeun deui doa teh ibadah. Sedangkan ang ibadah teh ngagaduhan waktos minimal manawi telepan saur ulama dina ibadah teh aya 2 waktu. Hiji dina ibadah teh aya waktu anu muasa naon waktu anu muasa waktu anu laluasa kangge urang ngalaksanakeun ibadah kadua dina ibadah teh aya waktu anu darurat naon waktu anu samporet kangge urang ngalaksanakeun ibadah dina eta 2 waktu benten upanten dina waktu muasa maka sakabeh pasunatan dan lain-lainna keur ngalaksanakeun ibadah sok laksanakeun anapun dina waktu darurat lain nu sunat ulah dipigawe ngeun meureun tinggalkeun heula we buru-buru lumpat pigawe anu wajib sapertos mana dina ibadah kumpul 2 waktu anu luasa jeung waktu anu samporet manawi telepat sapertos urang ngalaksanakeun salat berjamaah dina salat berjamaah teh saur guru-guru aya 2 waktu hiji aya disebutkeun waktu anu muasa kadua aya waktu anu darurat mana waktu anu laluasa manawi telepat waktu anu luasa tatkala berjamaah mah adalah tatkala imam jeung makmum ngamimitian berjamaah nah bareng maka pasunatan ka jelema anu jadi imam pasunatan ka jelema anu jadi makmum pasunatan dina berjamaah sabab waktuna waktu laluasa mampu bisa bari nyaho sok pigawe da waktuna waktu laluasa mana contoh waktu darurat dina salat berjamaah cara ieu urang asup ka masjid bare salat berjamaah ari hete imam keur maca surat ngan saayat deui Allahu Akbar urang takbiratul ihram ngasupkeun diri urang milu kana berjamaah ku sabab waktu darurat lain doa iftitah teu sunnah ngeun tinggalkeun heula da salatuna waktu samporet baca Fatihah samunangna
imam ruku milu ruku, imam i'tidal milu i'tidal, insyaallah salat urang bener berjamaah urang oge eceu. Nu paling power geus puguh waktu sampore datang ka masjid imam keur maca surat yang saayat deui Allahu akbar urang ngasupkeun milu diri kana salat berjamaah pan imam teh keur surat deui kalahkeun jer maca doa iftitah. Iftitah can beres boga rasa imam sieun kabur cengkat akhirna iftitah teh dianggeuskeun Fatihah teu kabaca milu we ruku manawi telepat eta manusia salatna teu ejreug berjamaah na ge teu pati balik bahkan teu bener naon sabab da ceuk tadi waktu darurat mah langsungkeun we kana wajib sabeunangna tuturkeun we imam cara ayeuna simkuring di ieu teh waktu darurat matak moal lateuing ngaduana ge moal dicacah di hiji-hiji dicacah di walang-walang moal naon sabab kaalaman ku simkuring waktu simkuring nikah kori aya 4 nu balik 2 jam 1 can anggeus jangar hulu matak ieu mah urang ringkas wae doana da darurat mudah-mudahan naon wae doa nu tos diikrarkeun ti kawit acara ieu dikawitan dugi ka neme guru urang sadayana ngadoakeun sadayana sing ayeuna ijabahna Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anu sami hadir lamun nyarioskeun masalah nikah heula memang nikah teh ibadah sabab tukang nyarita ibadah teh aya 4 hiji ibadah teh aya anu wegah kadua ibadah teh aya anu nyaah katilu ibadah teh aya anu susah bahkan seungah nu nomor kaopat aya ibadah teh anu ngeunah mana ibadah anu wegah salat sabab simkuring tibarang nyuhun sirah nu ieu nepi ka wayah ieu can pernah ngadenge aya manusia ngomong deka resep salat teh aya manusia ngomong kitu di dieu aya wegah bahkan lain batur simkuring di leueur bakal sebutkeun ceuk batur ustad 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 pan ustad bae ustad badan ustad dieu lamun kaparengan datang sebah ka uring kaparengan datang waktu lohor ka semah teh ngomongna ge sakieu punten nya Kang dikantun heula barina tepan sakedap ngabangusna kita pernah dilatara sakitu teh ustad eta teh ya kumaha masyarakat leuwih edan model beresnya tapi mudah-mudahan urang manajan bari wegah dipaparin ku Allah ka istiqomahan tiasa ngalaksanakeun salat 5 waktu amin. 2 ibadah anu naon anu nyaah ka ieu mah loba naon terutama barang bere jadina Islam barang bere teh rupa-rupa Pak aya hibah aya zakat aya infak aya sedekah aya dan lain sebagainya merek umat Islam aran kudu murah bere zaman kiwari hese da kahayangna umat Islam zaman kiwari mah ricek ti batur ditarik tim mah mari dengkek ada gerak ka aparat nama ngewa ka presiden nama izin teu ka bagian BLT ngara ngomong goblok kana teh itu yang malah ini dia jadi mah pasti kitu da sarua edana pas izin teh tapi mudah-mudahan najan bari kaayaan keur serba sulit urang masing tiasa ngalaksanakeun sedekah dan sebagainya amin. Aya ibadah teh anu seungah bahkan susah naon munggah haji punten Pak munggah haji kapungkur sareng ayeuna beda teh dina masalah parasikna sanes bedana sakieu ari baheula mah nu init ka Mekah jarang tapi initna gampang ari ayeuna mah nu hayang init loba ngeun init hese benernya baheula mah nu hayang initna hese tapi ka Mekahna gampang ari ayeuna mah nu hayang init mah berat tapi ka Mekahna hese manawi telepat upanteun urang daftar hoyong kenging nomor porsi poe tadi manawi telepat untuk Kabupaten Sukabumi mun Bapak poe tadi menang nomor porsi insyaallah 15 tahun yang akan datang kakarak bisa berangkat modar mantep Koma ini guys 2 tahun seluruh negara tidak bisa memberangkatkan jamaah haji gara-gara si Covid mudah-mudahan si Covid segera mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal amin titip tuluy naon deui anu benten mah pangapunten Pak sabab ayeuna mah minimal lamun urang rek berangkat haji teh kudu boga 3 PTLin hiji fisik 2 pesa 3 fase
fisik awak kurang kudu sehat dan tadi itu lain rek leha-leha lain ngador balanya ke pasar seng tapi rek ibadah. Maka sebelum kita berangkat sok we divaksin eta teh jang jamaah haji mah wajib ari ayeuna rek divaksin jang covid oge sararieun sieun naon sieun bae punten dari modalna geus takdir pada kodo teh kodo mualak kodo mugrab panjang teuing lamun diomongkeun malah ngan buktina geuning dewek geus divaksin 2 kali ieu alhamdulillah ka ayeuna jag-jag ya mudah-mudahan nu maot gara-gara vaksin sing ka surga amin otak berburu cari vaksin sia alah paeh ka surga didoakeun budak mah ya eta sehingga hade fisik dah tuluy pesakna maksudna naon maksudna urang berangkat ka ditu teh kadang-kadang pun berangkat sorangan meninggalkeun anak jeung pamajikan wajib tapakahaneun ku urang boga permasalahan di lembur beres keur heula ulah ieu mantau bae teu diheulakeun ari hutang di lembur ngajabrek awas di ditu ieu balik ngomong urang kieu apa di mereka sumpahna ge nu namar katiluna paseukna maksudna naon ilmuna kunaon ilmuna make kudu nyaho sabab tempat manasik ayeuna paberbenten contoh ubanten kapungkur tawaf teh kosong aya di sekeliling Ka'bah tapi ngadawi telepat ayeuna tempat tawaf ada 3 tingkat tingkat tuhana tingkat kedua tingkat katilu sedangkan kitab Asrarul Haji diuningakeun tina saware syarat namun haji hayang sah we heula anan ieu mah ulah mabrur jeung makmur bahwa Ka'bah selamanya harus ada di samping kiri urang bari kudu sejajar jeung urang sok lamun di lantai kedua atau lantai katilu geus moal sah naon sabab Ka'bah aya hanapeun urang bener tuh tuluy mana deui tempat jamarot melempar jumroh baik ulang usta Ka'bah dulu tihangna ngan tiba ukur 1 meter kali 1 meter persegi tapi ayeuna mun teu salah 30 meter badak sedangkan kitab Asrarul Haji keur diuningakeun bahwa lamun haji hayang sah tatkala ngalempar jumroh eta batu dibabetkeun ku urang kudu yakin keuna kana pal nu ti heula ayeuna pangan geus da geus badak sok mun urang dengan KBIH nu turun tanggung jawab cilaka Pak kamu nyah duit tak kudu nyaho lah aya ibadah teh anu meunah naon teh ieu nikah bagoy naon sababna sing kuring kantos nanyakeun ka budak ngora naon jang gitu teh nek tanya kuring ka maneh heueuy tanya naon nyaho maneh ngaran nikah nyaho naon ninihan nu bokah ting bokah nya nikah tapi pangapunten memang awal-awal nikah maka rasa kusim kuring genah bernah tumainah lain beja jeung carita sing demi Allah sing demi Allah bu engal keneh nikah pan sim kuring bas santri kasebutkeun tos salat subuh reup sare deui ti umur rengse di akadan tepi ka umur 3 bulan bapa majikan teu waniun ngageuingkeun engke we ngageuingkeun da jam 8 beurang bari alus bahasana musapan sirah pokna geura gugah tos tabuh 8 siang bilih bade kopi sareng roti tos hayogi dina meja eta teh ti barang beres di akadan tepi ka umur 3 bulan ka itu mah ngomongna teh kablek salatingan holoh nyidok atuh sakitu teh pamajikan ustad kau apa pamajikan bapak lebih edan buat oh cina dia beraku pamajikan ustad mah pamajikan ustad ke jelema pamajikan ustad ke edan mah edan titip lalu kumaha atuh kuncina rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah manawi telepat saur ulama kuncina hayang sakinah jadi kan ngomongkeun cai aing bener lagi cici kuncina rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah mangke tiba ukur hiji naon jujur dina naon ustad jujur seorang suami bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang suami jujur seorang istri bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri ngeun lamun ditanya tugas salaki ka pamajikan tugas pamajikan ka salaki sabaraha ustad tah ieu mah loba sabaraha cenah ge atuh ustad tugas pamajikan salaki ka pamajikan sok urang omongkeun sawareh we heulanan punten bapak ibu
Bapak tugas salaki ka pamajikan bapak, pamajikan urang TP 5 minimal. Hiji pamajikan urang teh papatahaneun, 2 pamajikan urang teh parabaneun, 3 pamajikan urang teh pakeaneun, 4 pamajikan urang teh pernah geuneun, nu nomor 5 pamajikan urang teh peutinganeun. Eta tugas salaki ka pamajikan. Tugas pamajikan kasalaki mah teu loba bu komo awena solehah mah ngeun tiba ukur 2 naon 2 teh ustad, hiji diwedak, 2 nangkarak bari ngadengkak geus. Ngan pangapunten lamun diceceo mah teh hiji-hiji ya Allah moal geus 3 tahun bu diomongkeunana ngan urang canak singkat nawe. Hiji kewajiban seorang suami terhadap istrina teh hiji mapatahan. Apa naon nu kedah ku urang dipapatahkeun ka bojo urang, minimal 3 perkara papatahkeun ka bojo urang. Hiji akidah, 2 ibadah, 3 laku jeung lampah atanapi akhlak teh. Hiji papatahkeun ka bojo urang teh akidah naon sababna, sabab paur simkuring zaman kiwari ningali lain umat Islam sieun teu dahar, lain sieun umat Islam sieun teu make, lain sieun umat Islam lemah ekonomi. Tapi dipaulkan kusim kuring zaman ayeuna umat Islam lemah akidah, ngacelang akidahna cilaka. Bahkan syarat nadina oka nikah oge manawi telepat pala hadirin sadayana, salah sahijina urang kedah nikah teh kudu jeung nusa akidah. Sebab lamun teu jeung sakidah cilaka. Bahkan punten tong boroning beda akidah, cacakan saakidah tekakurung kunikah cilaka. Contoh mun urang kaleresan di lemur ieu teh boga anak awewe panggeulisna salumur ieu. Disebutkeun budak urang panggeulisna teh pedah eta budak urang teh lamun disifatan ku bahasa kolot baheula mah ya Allah. Budak urang nu awak teh jangkung leutik campernik ditilik gigir lengik deukeut dihareup sieup ditapi tukang lenjang. Lamun seuri mata kataji lamun imut mata kapincut dibawa jadi endah bawaning ti kodratna halisna hideung aja ler paeh tara lecah mentrangan irungna kowong-kowongan pipina ngadaun seureus gaduda endog sapotong tak tak ditara je emas darana moh teu ngurkan keusik can nyeun bapating bujurna badang henol kom lamun leupak eblok keno. Dan hanya budak urang anu geulis teh budak ulang bintang nate seueur teuing anu nyana koronyoh ieu ngiring koronyoh itu milu. Hiji waktu kuruduk teh datang assalamualaikum waalaikumsalam di mana jang di Palabuhan Pak. Bade naon ka dieu bade ameng kasih nyai maksudna bade ditamut si kehe ditamut geus kasenal si goblok. Geuning ujang kenal tina sareng putri bapak di mana biasa Pak melalui pacebok. Asal mah like-likean ka ituna inbok-inbokan jadi we pacar-pacaran. Bener ujang anjeun teh kenal jeung putri bapak bilih teh percanten mah taroskeun kasih neng bulan Pak kenal anjeun sujang ieu mohon Pak urang mana urang Palabuhan geus janjiannya mohon Pak janjian dinten ayeuna bade ameng ka mana ka ujung genteng ho atuh ujung ka itu Bapak hapunten ku si abu abi ieu si teteh bade dicanaknya ameng heuh ujung ka itu ngan kadenya budak Bapak ulah di kumaha-kumaha mohon Pak insyaallah ngan Bapak bilih Bapak gaduh hoyong bila mana abi nganterkeun sinahingkin ka dieu Bapak hoyong dipanggilkeun naon ku abi teu kudu bawa naon jang nu penting mah anjeun jeung budak Bapak berkah salabet Bapak mah geus atoh ngon lamun maneh boga rezeki mah abasan Bapak teh asa hayang martabak jeung sate ieu teh pangangakeun nya jang mohon Pak mangga jius budak ka dibawa ulin jam 10 peuting kakarak dianturkeun heuh inung jeung bapakna dibere martabak jeung sate teu nyaho martabak anak di sate bageun. Sabulan ti harita budak nganggur wan uak nak uak coba panak kunaon sia nyai asup angin 2 poe uak keneh wae can cager nyai asup angin teh acan Pak mi kerap si nyai tong orang karunya asup angin can cager dikerap we ieu ngomong asup angin tapi teu beureum-beureum 3 poe uak-uakan kana bekas saminggu cek dokterna wah beusi angin meuting modar anak dewe bawa teh ka dokter dipariksa ku dokter cek dokter Pak ka dieu sakedap aya naon Pak berbahagialah Pak karena sebentar lagi Bapak akan menjadi seorang kakek cek bapakna menyanak aing yang gaul geus jadi aki
ya kumaha urusanana ieu ngomong bawa budakna dieukeun punten lamun urang rek nanya budak anu salah bari budak nyaho kana kasalahanna kade ulah bari sentak sengor ulah bari haok polotot pak itu ilmu psikologi anak mun budak salah supaya ngaku kana kasalahanna cokot heula hatena lain ieu mah sia aku bawa edan modal budak nanti modal itu bukan sumpah ambil heula ku urang hatena sok urang pak calik bageur aya naon bapak teh menangkal ruas bieu cek dokter nya kunaon pak geuning bager geulis anak bapak maneh teh lain asup angin tapi beuteung maneh di asupan angin sia teh aya nu ngompak saha nu ngompak kana beuteung sia teh bapak tuh kamari ka dieu mere martabak jeung sate urang palabuhan teh astagfirullahaladzim daek-daek teuing sia teh nyai ku aing ditempuh beungeut jeung di Japerah bedog ih bapak ada dia pernah bedog oge pelem jeung si goblok bener sih eueuh menyerang di kamani wat lalaki eta teu aya pak geus kajadian kitu riweuh kabeh girahail inung bapakna riweuh kaparengan boga adi atawa lanceuk lalaki milu riweuh bahkan RT nu teu milu udunan milu riweuh nu paling pusing kiai teu saoles-oles acan milu riweuh mun kagak diana saoles kajeun we kasumpahna ge aya nyai nomor teleponna aya bapak ieu nyaho maneh alamatna aya da nguningakeun ka nyai bring bapakna ngabring datang ka palabuhan ka imah lalaki nyuntik anakna Assalamualaikum salam kolonyoh cek mana mau dipokong waktu si ayu wow keheng mama mereka juga layur gitu banget saja oh geuning bapak ngerasakeun ka dia mohongun bapak teh kerasa ka dia saeuran aya naon ge bapak aya peryogi naon di dieu lah jangke jang bapak rek nanya ka anjeun kunaon anak ayu mah ke disuntik ku sia bapak tadi nama abdi teh moal ngahaja rek diantelkeun mungkulngeun aya reungit napalina bujur ditepak jadi nyepos di mana ya di ujung genteng pak di pantai datang kalau bari nangtung acan wayahna gara-gara perbuatan maneh beuteung anak bapak ayeuna aya eusian daek teh daek maneh kudu nikah jeung putri bapak siap pak saya laki-laki siap berbuat berani bertanggung jawab siap abdi jagur dinikahkeun manawi telepat nikahna sah kumaha cenah ge pentingna manawi telepat saha ulama aya dua aya nyebatkeun makruh aya nyebatkeun mubah bari meunang-meunang kene nu sok riweuh di urang nih sok aya begitu brol orokna geus dihalahirkeun cenah kudu dikawinkeun deui dan nu kamari mah kawin penutupan era kakawinan nu dipaurkeun ku kuring lamun begitu da angapa kawinan dere penting sarebaran deui dere ngalaksanakeun hubungan meureun zina cek urang geus teh kudu dikawinkeun da geus Mario pendapat abdi mah seueur ieu kasepuhan di ditaroskeun udah dawuh ka bacus lagi maca kaget ka mana rek palu nyambekna titip tah ya Allah nu jadi masalah sanes tiba ukur tidinya pak gede beuteungna eta teh ari brol teh ngalahirkeun anakna rek lalaki rek awewe karunya dua nagi rahayu brol budak lalaki kaparengan teu disakolahkeun di ka pasantrenkeun pinterna pikih kapungih tafsir kapal kapuir nih tahu sorop kacorop ngahutimu itu ieu pan manawi telepat jeung sakitu-kituna kade tong dijadikeun imam dina salat fardu jeung salat sunat usuk diberjamaahkeun tong dijadikeun saksi dina akad-akadan fatwana tong diterima sanajan bener bahkan nu paling karunya manawi telepat rek laki rek awewe lamun hasil tina luar nikah mah ngacan indung jeung bapa biologisna beunghar terjadi ahli waris mun teu salah loba ieu kiai tanyakeun dikali kiai dah komo lamun budakna bro teh awewe leuheung lamun dikawin indungna kumaha mun teu dikawin indungna teh urang teh dibaukurkeun saham we mungkul
bro teh lahir budakna gede gelis cek urang teh bapana do deka bogoh menang dikawin ku bapana. Kunaon ustaz teh mau dikawin lila diomongkeun atau kepala buah hayang nyaho malah. Akhirna bro lahir teh kaparengan Pak Awewe. Ya Allah inungna ditikah gede nepi ka papangih jeung jodona derweh rek ngalaksanakeun akad pertikahan wayahna nu jadi walina ulah bapakna nu nyuntik inungna bari nangtung tangkal kalapa teh tapi walina kedah wali hakim minimal kepala KUA sabab hamil di luar nikah. Kira-kira rek tega moal urang ngomong ka anak urang kieu nyi naon Pak sukan maneh rek kawin ngan hampura bakal ngawalian maneh teh lain bapak tapi bapak naib sebagai wali hakim nya kunaon pa lain bapak pan maneh mah baheula meunang nguneur so rek tega moal ngomong gitu ke anak urang ada anak urang sama biologis berarti kan gak kurung nikah munggu tega moal oh daripada era kupi minantueun era kupi besaeun era kosangan aya ajeng guru we ditikahkeun diwalian ku bapak biologis nu hamil nikah teh maka wayahna lamun teu dibenerkeun parat kabeh kahandapna zina saumur-umur. Eta teh akidah tapi teu ka guru ku nikah cilaka mata kade yeuh ka kaum istri parawan dengekeun ulah gampang katipu ku lalaki abongkeunna dirayu cintamu di hatiku kan bersemi selalu anjir pokoknya aku siap berkorban lautan kan ku seberangi gunung tinggi kan ku daki jakar eher sia minum kopi gini tiupan kene ulah melepas itu dengan gampang. Oh iya magara di ono-ono gede ini teh kana jempling hanapeun tangkal jengkol di luhur aya jelema keur jengkol dihanap dua awewe keur ungked-ungkedan jeung lalaki ari beres cek awena kang kumaha lamun nyai reuneuh cek lalakina urang pasrahkeun ka luhur cek nu ka jengkol goblok sia sia urangna aing teu bagian teu geunahna cenah as titip matak sakurung kuning naon margi napa ngapunten bapak aing teh jauh kapal labuan teh bagoy mantap teh jadi sal buku hitunganna apa dia gede hitungan jam maksudna naon margi napa ngapunten Bang sabab lamun akidah geus coplok dina iman padina hate urang cilaka samu akidah bisa coplok teh ku tilu perkara hiji akidah bisa coplok teh ku patekadan dua akidah bisa coplok teh ku ucapan tilu akidah bisa coplok teh ku kalakuan keun heulaanan nomor 2 nomor 3 mah urang sisikeun nomor hiji we akidah bisa coplok lepas ilah-ilah kaidana hate urang kaimanan teh ku bangsa patekadan mana nomor kahijina manawi telepat dina is'adurab diuningakeun salah sahijina bangsa murtad patekadan mun telepat adalah asyaku fi wujudatillah mang kana ayatna Allah Subhanahu wa taala mang kumaha kieu we lah contohna mah urang berangkat di dieu rek atugal duluan ini terus magrib mau motor mau mobil mau duit kaparengan pas di tengah jalan urang aya nu begat motor dicopot duit dicopot urang mah teu kumaha-kumaha urang leuwas teu keleuhan minta tulung ka Allah ya Allah tulungan abdi ya Allah tulungan abdi Allah tulungan saurang-urang acan kadang-kadang ku akibat hate aral kadang-kadang ngomong gemak sampaikeun ngomong kieu na hatena dewek teh ka ibadah unggal poe tomboran nu wajib nu sunat da kabeh dipigawe tapi nahan dengan pas kami aya karapat Allah tulungan ka dewek buah teuing deui ka Allah teh Allah bisa pan pa jelema mah kitu ieu mah dua poe kamari sim guring kana terang budak ngora ketempot kopi teh ngampreh kitu bulan aku surut kunaon teh sia galau wadeh aya budak ngora galau kunaon sok galau cintaku bertepuk sebelah tangan anjing aing ditolak berdua we tuluy mah datang ka dieu rek naon nya Gusti abdi mah cenah kita tulung we ka nya kunaon kita tulung ka lewek tega cenah Gusti teh naon cenah gakeun goblok oh cenah ge uing bogoh ka awe awe teh bogohkeun ka uing aya datang ka dieu rek naon da aing teh bisa naon sugan mah juga di menyem mah cenah oh itu cobi dewek potona aya wah aya tingalikeun ka sim kuring teh na HP
ari galakak teh kuring seurik cicing kuring goblok lain Allah teh sia nu teu ngaca atuh ari beungeut awe ngan jiga pia palen geura ari beungeut laki ngan jiga pisang molat cek kuring mah lain Allah nu teh sia nu teu mikir awas tak kurang makade tetap kena hati orang la ilaha illallah la ilaha illallah ulah umut kalinuan ulah gedang keanginan ngeun kade manawi telepar saur guru-guru urang dina masalah anu sanes mah urang tiasa taklid tapi dina masalah akidah mah teu kenging taklid naon ari taklid teh lah urang bahasa sunakeun we di bahasa Arab nama era udah kieu jeung santri usia kudu pilih ngir deh kah mun teu salah taklid adalah urang ngamalkeun omongan batur tapi urang teu nyaho dalilna er taklid bahasa urang di mah taklid teh cenah ceuning eceuk konon katanya teh taklid pan orang teh ibu geuning padu urut teh genep ceuk saha ceuk kiai tak ceuk taklid eta teh as oh kitu nya dina masalah nu sejen mah ngeun masalah akidah maka dia teh ditaklid model kieu ibu percaya ayana Allah percaya bapak percaya ayana Allah percaya ceuk saha ceuk pitoha teu kaci goblok ceuk pitoha sabab nekat geus ngayakinkeun ayana Allah teh kudu ceuk pati ka urang matak sok tanamkeun dina hati urang sekali la ilaha illallah titipkeun eta kalimah sing manceg dina hate aplikasikeun ka kehidupan urang sapopoe ulah omong ngaku urang aya Allah tapi seolah-olah perbuatan urang teu ditingali ku Allah berarti lamun la ilaha illallah aya na hate urang minimal urang kudu sieun mun ngalaksanakeun kalakuan goreng tapi kadang-kadang manusia zaman kiwari sieun ku Allah teh nalika aya jelema keur eueuh jelema mah teu sieun ku Allah terus canda orang ini ke kebun batur ayah ngecau saturui asa beteng teh newakan hayam keok di beteng gue lapareun duduk gue setan ngagoda deh beteng sia lapar duit teu mawa ka warung jauh balik tanggal tujuh saturui mending eta we sikat ceuk akal entong haram dibendu ku Allah setan balik ari sudah kerek balik ke moal kandeu ari gerebek 18 toronton jeung baturan anu datang ngagoda suku ngagoda tuh loba ngagoda hate nyaho beuteung sia lapar ka imah jauh duit teu mawa balik deui tanggal pan sia teh lapar tuh tempo jauh tuh modeupan mending tua hakan ku sia beuteung we wareg beureun geunaheun cek akal entong minimal sing era ku jelema ceuk setan teh deh denge-denge teuing da eueuh jelema teu percaya mah tempo ku sia katawa aya we jelema ngalieu belah kamu euy eueuh jelema coba belah lebak teu eueuh euy jelema coba kulingan ku sia aya jelema eta jelema teh nguling cek jelema euy eueuh jelema da meureun mah nama juri awas tak sok tanamkeun hati urang supaya sieun ku Allah Subhanahu wa taala hiji ulah ragu-ragu kana ayana Allah berebet pusing kuring baca adik-adik ari gumbrag teh tina sawareh nu matak ngaruntakeun bangsa pateka dan ngaruntakeun iban teh adalah mun teu salah mun aya perkara ulama sepakat ieu perkara teh haram ditekadkeun ku urang halal jadi mun aya perkara haram ditekadkeun halal sadar kesadar daek teu daek murtad pauron mun teu salah mah harita keneh mana cenah ge ustad contohna perkara haram ditekadkeun halal ulama nyieun contoh perkara haram ditekadkeun halal adalah kasariko naon ari ngaran sariko mun teu salah ceuk Kang santri ngaran sariko teh akhdu malil ghair aya nu kaituna macana hupiatan aya nu khopiatan bahasa urang mah sariko teh ngipit teu amit halat teu bebeja di urang mah disebutna maling teh badog teh nyolong teh eta maling badog jeung nyolong teh pagawean haram mun ditekadkeun halal ngaku hate sadar kesadar daek teu daek murtad harita keneh nu jadi masalah lain eta uing rek nanya ka urang dieu jawab sing kompak ari urang dieu rumasa teu jadi badog rumasa teu jadi badog alhamdulillah mun abdi rek contoh punten da ieu mah contoh ari urang dieu seueur nu gaduh doma seueur hari doma paradna ku sangu ku jukut
Ari urang ngarit jukut yang dong urang di kebun urang apa kamu geus eueuh jukut di kebun urang ngarit jukut ka kebun batur memeh ngarit jukut ka kebun batur sok bejakan bawa kebun dara badog goblok loba badog teh nama loba badog teh harus ketemu aku kepret gue ini supa kebun batur mangi supa suung tetua terdosa supa suung di ala dibawa ka imah dipais balak kecelakaan daan di anak pabadikan pangapunten pendapat simkuring eta supa suung hukumna haram haram ti mana ustad itu supa suung ngacek saha bom ngeun dewek rek nanya eta supa suung menang ti mana menang mangi di mana mangi di kebun saha di kebun batur di ala we jangan teu henteu badog tuh jempring badog ini ustada jukut jeung supa suung mah teu dipelat jadi kuso lain masalah jadi kusorangan ngaran cuka cokot barang ala dina hak batur dina jagat batur ngajan nu dicokot tu di ala perkarana hina eueuh gunana eueuh manfaatna eueuh hargana wayahna memeh nipit kudu amit memeh ngalah kudu bebeja ngaran cuka cokot barang ala hak batur na jagat batur ngajan perkara nu di ala teh hina eueuh gunana eueuh manfaatna teu bebeja mah badog disebutna jig tanyakeun ka kiai mana ge kiai edan nu halalkeun di cek dewek lain aman moal gak ya balik kapan balik mantok ke ujung genteng wauh jeung nu gablek kapal dibere lauk sakantong datang ka Cimareme pas dibuka teh si goblok paingan lauk teh dibikeun geuning buruk labun digoreng pasti bakal hancur eueuh deui carana iwal ti kudu dipais keluar di dapur culang tileung puguh teu gablek tangkal cauk da teu pernah pelak cauk aya nu tatangga teu bebeja kecrek daun caula di ala dibeuseur dipake mangis lauk tiap punten lauk nu asalna halal da meunang paneh hanya kata pelan ku daun cauk meunang ala teu bebeja jadi haram kabeh da meunang badog daun cauk atuh kumaha dewek ngarit isukan meureun doma modal dijual bangkrut mata hirup ulah jedog udah naik ngaji teh kitu mun rumah saja di jelema bodoh sing naik ngaji ka kiai sing naik katanya ka ulama eueuh kabisa kiai unggal peuting barian ningonan sok ngajakan hadirin urang Cimareme mangga wong ayeuna sok diajakeun ningonan sadayana geura angkat ka masjid urang sami-sami tolak ilmu mangkeluk ditu mah anu ngomong kieu dengikeun ka kiai borangan yang di baturan goblok lain tiap rek ngarit jukut kanu gablek gebon kudu bebeja unggal poe da kajebleh-jebleh biwir mata kudu ngaji teh kumaha atuh ustad micen waktu sapoe atawa 2 poe papai jelema nu kebonna sok diarit jukutna ku urang pentari dona cek urang gang abdi nyuhunkeun widi abdi rek ngarit jukut di kebon akang salagi abdi boga doma cukup sakali saumur hirup bebejana mah mun cek nu boga teh heueuh syukur beperieun ku aing teh kaurus teuing mereka garung kitu kebon teh meureun ari diaritan ku maneh mah caang kebon teh heueuh bae aing ridho maneh ngarit jukut di kebon dewek halal ka urang ngarit di hegwaeun kumaha teh lamun ulaheun ngarit entong ngarit ke sakeumpulan mah wawalkeun kana sebut ka kos modal goblok da ku sia beueung goblok bae ulaheun mah ulaheun begitu nya hirupna si eta mah kade di urang mapan kadang-kadang ulah waka-wakani kita ari teu ditekan di dalam teh naon-naon bu punten ari kieu mah
Daun kabut daun jauh ngan bogana eueuh kumaha Gusti ieu teh ari teu ditekankeun halal moal matak murtad Gusti da abdi teh butuh daun jauh nu bogana eueuh akeun wae Gusti rek ngala we bebejana mah paneuri sing sumpah Gusti abdi mah teu nekankeun halal anger we haram oge teh teh haram ngan abdi butuh tah ari teu ditekankeun halal mah moal matak murtad ngan dosa anger matak di akhirat angin nerakana moal digodog tiba ukur disangrai Paniulah saya balik basahan kewe bicara apa negeri menang terus kan aduh awas segar orang mah ulah wakana jelas-jelas perkara haram ditekankeun halal kadang-kadang muamalah urang sapopoe anyuk jual kinyeum ngahutang jeung bulak beuli ge geus loba nu teu sesuai jeung aturan contoh we punten ulah nyawang kanu angang ulah nemplok kanu jauh punten lain nuding kuring mah boa teuing yeuh nu ngariung di dieu ge ibu-ibu jeung bapak-bapak poe tadi geus loba nu maraban riba ka anakna tapi teu ngarasa eta pagawean teh riba baca lagi Ustaz makin nuding kitu punten cek abdi ge ieu mah buat teuing nu ngariung ieu ge ibu-ibu jeung bapak poe tadi geus loba nu maraban riba ka anakna tapi teu ngarasa eta pagawean teh riba. Nah jadi Ustaz teh ngomong kitu nya urang jeung contoh we ieu mah sok Bandungan miti uing ngomong nanya ieu meja umpama punten diurang masuk ke anak kecil lah sugi kurang tengah ulang we kieu disebut loba maraban riba ka anak teh ulang disebut kieu orangnya budak nempak ka urang Pak naon bujang rek kuring atuh jika rek kuring mah budak namprak bari ngomong jajan dari palabuhan mah budak trek sakola rek ngaji rek ulin ngan duit jajan gitu di dia kebahan Pak gua itu baru gitu nyari ke dia coba panak dengan duit nyobe alpian gitu kebagian tapi dah banyak akhirnya orang hudang ini ke kamar bukakan lemari nyapat dompet pas ditinggalin dompet aya duit 20.000 nah cek budak bapakna aduh duit 20.000 tidak budak mah gede teuing da budak mah diberi duit gede imah saeutik komo bea akhirnya kumaha bapakna nyamperkeun deui ka budak bari ngomong jang naon Pak dagoannya sakedeun bapak reka mana reka warung rek naon rek nukeran duit mohon Pak punten ngari orang acis ka saha wae ge mangga dan ieu supaya gampang contoh ka tukang warung ditingali kusim kuring rata-rata di ditu lain nukeran duit anu salah tapi praktek nu teu bener ku akibat praktek teu bener teu saeutik loba indung loba bapak nu maraban riba ka anakna sorangan bari teu sadar eta teh pagawean riba mana Ustaz contohna sok aya Bandungan di Bandungan uing miti ngomong ka bantuan Bandungan ieu meja umpama tukang warung abdi nurek nukeran duit iya umpama duit 20.000 nurek ditukerkeun jeung ditukeran diurang rata-rata henteu ari kabeh mangeun rata-ratana kieu gerahayo ceuk naon nukeran duit sabaraha 20.000 kana sabaraha kana 1000-an dikeun weh duit 20.000 ulang ti ka tukang warung urang mah ngadapleun we kieu nungguan panukeran no 20.000 ku tukang warung dicopot asupkeun kana laci kakarak tukang warung itu duit 1000-an 20 lamar ke tukang warung ka urang kan ieu panukeranana cek urang bari dicopot nuhun ceuk pesakan cius ini pangapunten pamenak sim kuring ti para guru-guru kalakuan kitu patut riba mentolon melang di akhirat duit rek dibikeun ka anak kakolot goblok baraban riba ka anakna sorangan halo aya kene ieu teh kasih aya ini belikan deh naon ieu teh sok kebetulan tukang warung gua aing diberi sia naon ieu teh umpama tukang warung belikan deui aing mah rame ya naon ieu teh umpama uing norek nukeran ieu umpama duit 20.000 nu ditukeran diurang
rata-rata itu kabeh mah ngeun rata-rata kieu hayo ceu naon ngurann duit sabaraha 20.000 kana sabaraha kana 1000-an tah dikeun duit urang 20 tukang warung urang mah kieu we nukuan panukeran nu 20.000 tukang warung dicopot asupkeun ka laci ka karang tukang warung itu duit 1000-an 20 lamar cek tukang warung ka urang kan ieu panukeran cek copot nuhun ceu pesakan jius ieu pangapunten pamana sing kuring kalakuan kitu patut riba mentelon melak di akhirat. Naon Bu? Ngaji, kerja dong kowe di imam sia. Genahe atuh ini orang teu ayak kowe buluna. Atau panulitin jam aing deuleuh ka aing selat. Aing kumaha lalaki, nah eta we geus pantar kitu. Pohon bobotnya. Kumaha ataupun ceuk abdi tadi lain nukeran duit anu salah. Tapi praktekna nu teu bener. Kumaha atuh kieu kedahna mah ceuk gerahayo. Ceuk naon? Nukeran duit sabaraha? 20.000 kana sabaraha? Kana 1000-an. Duit urang 20.000 ulah waka dibikeun ka tukang warung cekelan heula ku urang. Tukang warung senang hitung duit 1000-an 20 lamar itu geus dekel recehan ribuan 20 lamar kurang kalau 20 lamar sok da ceuk ulama eta mah omong nukeran duit tapi harkat martabatna cara jual beli anapun cara jual beli kudu make ijab jeung qabul kieu meureun kuduna ceuk urang nyangakeun duit 20.000 salamar nampi duit receh 1000 20 lamar ceuk tukang warung nampi duit 20.000 salamar nyangakeun duit receh 1000 20 lamar ta eta mah halal dan begitu disebutna jual beli duit teh anapun jual beli kudu make ijab jeung qabul mata kuing rek anya ka urang dia jawab sing kompak mun urang dieu nukeran duit sok make ijab jeung qabul tara duit receh dikeun ka anak tak kolot goblok barang riba ka anak sorangan. Ayo bebas komen kumaha aing mah panulit teuing. Jadi nyaho siganten teu kitu. Entam cenah ayeuna lo kumaha sia we. Bahkan di urang mah kadang-kadang sok obat cilaka teh ku bahasa karena aya paribasa abong ge nabi wirid teu diwentu lain tah teu tulangan leres. Sok loba jelema cilaka ku bahas. Contoh budak rek bayaran samen beres bayaran seragam beres nu teu boga jang jajana lumpat ka tetangga ceuk urang ceuk naon budak isukan rek samen ari kitu bayaran samen jeung seragam beres nu teu boga teh jang jajan budak sugan ceuk boga duit leuwih abdi rek nginjem duit sabaraha 50.000 we ceuk bere we punten ceuk hukum lamun kecapna nginjem eta duit tong dibelikeun babawa we mungkul geus bosen bikeun deui kanu nginjemkeun jang nginjem. Mau ditersuri deh kan? Kayak ada wing biar ngomong nang nginjem apa naon? Nginjem apa naon? Punten sanes kana podo ari urang dieu nyaho ngarang nginjem. Naon? Apa kata kena baru ngokok sanes nginjem lamun mah. Sak urang sunatkeun lah urang sunatkeun era dibaca Arab nama si aya muda pilih cengir deh kah. Urang sunatkeun we ngaran nginjem ieu. Nyokot kamanfaatan tina barang nu diinjem bari barangna teu ruksak di dalam arti barangna kudu nu eta-eta keneh nu dianjeurkeun ka nu nginjemkeun urang buktikeun urang butuh duit ka tatangga ngomong na nginjem cing eta duit sok dibelikeun tara ari nu dipulangkeun di ka nu nginjemkeun duit teu heula apakah duit nu sejen eta mah duit nu teu heula bisa sakehe pan nginjem sia.
cenah ge ustad peuting mana minalna 50.000 kita dige ku aing dibejakeun dina ngenge mah tiba ukur manfaatna nu dipake barang nama ulah ka mana-mana cenah beureun salama ieu uing salahnya heueuh di mana salahna tina ngomong keneh kumaha kuluna kieu kuluna mah geus hayo ceuk isukan kuring rek nyamankeun budak bayaran saman jeung seragam beres nu teu boga tejang jajana sugan eceu boga duit leuwih abdi rek ngahutang duit 50.000 mah bere we mun kecapna ngahutang mangga eta aci speserkeun anapun mulangkeunna rek ku duit 1.000-an rek ku duit 5.000-an rek ku duit 10.000-an rek ku 50.000 deui salamar mangga da ngahutang ngan kuring rek anya ka urang dieu mun urang dieu butuh duit keur tangan ngomong nang ngieung apa ngahutang bahkan di Palabuhan mah bahasa edan ngecrok bahasa curi aing latara matak aing salamat nariba ceuk saha cakar kehen sia init ka Ujung Genteng init ka Minajaya mawa motor mawa mobil ari heuh tiga parengan ditempok bensin arek beak simpangkeun ka pom bensin ceuk urang kebetulan pom kang pangeusiankeun motor saya sabaraheun Pak full tank eusian full tank tepen argometer bayarin urang 50.000 rata-rata tiba ukur nyabut duit 50.000 bikin ka petugas pom starter motor jius ini teuy tara pernah aya ijab jeung qabul maka kita jual beli mun jual beli hayang sah kudu make ijab jeung qabul mun jual beli teu make ijab jeung qabul maka hukumna fasid adapun fasid haram adapun haram doraka di pigawena nu tadi teh paling paur eta pagawean ditekankeun halal ku hate sadar teu sadar daek teu daek kelas beli bensin murtad sia hangus dega hangus Indra barali kunaon sih ajam deui aya besek teu bagikeun besek kadenu kiai kabikeun as tak sok jaga akidah perkara haram haramkeun perkara halal halalkeun hiji papatahan bojo urang akidah dua papatahan bojo urang teh ibadah punten ibadahna lah ulah wakan sanes nu sapopoe ku urang sok dilaksanakeun naon salat nu 5 waktu naon sabab pangapunten Pak zaman kiwari mah loba jelema dugu sing ngaluconkeun kana salat samingon ka pengger simkuring kalasan berangkat ka Cikeas di Masjid Biru di Masjid SBY kalasan simkuring ngalaksanakeun pangaosan memperingat di tahun baru Hijriah aya ustad dongkap ka simkuring assalamualaikum salam ustad bu cenah abdi pusing gitu pusing kumaha aya aliran anyar kumaha teh Kang gitu di dieu mah aya aliran nu kieu bahwa salat sapoe saputing teu kudu 5 kali migawe cukup we sakali migawe ngeun 5 kalieun ira hari pigawena waktu subuh cenah ge kumaha lapat niatna kieu cenah ge usolli fardhu subhi wa duhri wal asri wal maghribi wal isya'i Allahu akbar si goblok cek aing salat itu melegeun si edan titip badak sok tugas seorang suami lamun disabogaan pamajikan pertama papatahan bojo urang masalah salatna jeung wuduna matak abdi bade naros ka ibu jawab sing jujur nya Bu sing tarik ne malana Bu ti barang ibu nikah jeung si bapak nepi ka wayah kiwari geus boga anak jeung incu pernah ku salaki di papatahan wudu jeung salat sabaraha kali Bu sabaraha kali cacan salaki goblok salaki goblok tapi abdi beri naros ka bapak jawab Pak itu si ibunya
di barang bapak nikah jeung si ibu tapi kawayah kiwari hidung bapak mapatahan wudhu jeung sholat ka pamajikan teu sugan pamajikan pernah ngomong dia ke bapak pak hayang pangapatahankeun wudhu jeung sholat umi bisi teu bener mun sholat umi pernah salaki pamajikan ngomong gitu ke bapak sabaraha kali oh geuning goblok kabeh bae ngan dijodohkeun sebenarnya nu saeli bisa urang-urang teh burung sarerea bener iya kewajiban pantas nama lamun kaparengan budak keur araruweuh urang paduduaan urang tegeruan nyai ka desa kedap aya naon kang hampura kunaon hakikat tang mah dititipkeun ku Allah ka akang melalui leungeun bapa maneh syariatan mah ka akang geuning loba tugas jeung kewajiban di akang teh di antarana kudu patahan ibadah abdi rek nanya ka anjeun nyi nanya naon kang hari maneh osok salat sok kang sabaraha kali 5 kali saputing kitu sote kang lamun abdi teu aya udur anu syar'i ceuk urang sebagai salaki bager geulis pojo akang titipnya eta salat 5 waktu jaga raksa kumaneh laksanakeun iraha wae keur kumaha wae di mana wae akang ngawasiatkeun akang nitipkeun pigawe kumaneh salat bahkan lamun maneh nempo akang ngaluconkeun kana salat tong asa-asa bijaan akang insyaallah nomor katiluna didik bojo urang teh papatahan masalah akhlak laku jeung lampah punten lamun nyarioskeun akhlak mah ulah waka ngomongkeun manusia sa Indonesia ulah waka ngomongkeun sa Jawa Barat ulah waka ngomongkeun sa Kabupaten Sukabumi ulah waka ngomongkeun sa Kacamatan Surade ulah waka ngomongkeun sa Desa Sukatani ulah waka ngomongkeun sa Lemur Tegal Cimaremek ya ulah waka ngomongkeun sa Lemur saimah we gerahayo akhlak manusia mah beda salakina bager pamajikanna edan disebutkeun edan teh moal balik ti manangan hayo ngutruk ka salakina mantong mana teh akang naon akang abdi mana me uih ti tetanggi urang nu syukuran bumi nu engal teh Gusti eta akang bumi teh tengah imah nage lega sakeun lapangan futsal tihang nage sagede beuteung kebo furnitur nage lomarina jati uniras dan lain sebagainya nah ari akang ti barang kawin jeung nyai teh wayah ti wali gablek imah kan sagede kieu we dikeseh hitut acan pamajikan edan tapi insya Allah nya di dieu mah teu aya da ibu-ibu urang dieu mah insya Allah ibu-ibu di dieu mah ahlinya waduh aya awewekna solehah salakina edan disebutkeun edan teh kunaon innalillahi siap Golib Alif Yo panim Terang Turun heula capek. Lampu deh. Jirang. Cik kamu panca babaga genahna aya awewena solehah tapi salakina geblek ulah bakal disebutkeun geblek ieu tuang mah hoyong raos kopi rokok hoyong gratis di piwarang damel ku bojo kalahkeun molotot naon atuh gawena gapleh jeung musuh kayak tukang gapleh di dia ya awas ya geus keburu-buru eueunan naon sabab gapleh mah doana eueuh nu balikeun modar we kabeh kitu rahayu geura sok
ngariung opatan belah dia saurang cek belah dia modal sia komudi jaga kusut modal banget bahkan cukuring panggok belum jelema nu gaple kunaon sababna eta mitoha didoakeun modal ku minantu kalahkeun seuri beda kieu mitohana rek karona ajakan ka minantuna jang naon Pak andur ieu Bapak rek karona penting ayeuna mangga ngabreg ka saurona karena kaya opatan sambil nemuan masjid urang gaple ieu hayu akhirna gaple opatan belah dia minantuna belah dia mitohana ceuk minantuna ka mitohana modal Pak ceuk mitohana aya si goblok itu akan modal kuminantu kalakeun seuri alhamdulillah Ustaz cenah ge tara ari gaple mah osok-osok teh nguseupeun wae punya mun boga salaki resep nguseupeun wae disim kuring mah moalnya aram samulut teh teuing ka resep mah sok saja disim kuring kurang pati cerdas tukang nguseup teh sumpah na ge rek ini nguseup isuk meuli rokok meuli eupan meuli kopi meuli nguseup ngajentul ti isuk nepi ka subuh meunang henteu sok lamun duit modal meulikeun kana lauk mah angeus dasar bedeg dageun sing kuring moal cara mangat teh teuing nyambungnya nu penting mah Pak lain kuring nyaram nguseup tapi kade inget kana kewajiban nafkah pamajikan nafkahan anak kewajiban ibadah ka Allah ulah kata tolerekeun mah ada kuring geus tepat sumpah lagi ting tadi sing kuring kuih teh Agra Binta di Cianjur doka pabumi teh kirang langkung 32 Pak kaparengan meureun berangkat sing kuring keur isukna nitah ka budak santri dah pangalakeun eupan Cimandiri bengkak ditopong ku sing kuring lamun caina setengah kilo bakal halus bakal lobaan lubang wayahna maneh kudu malaupan siap datang ke sing kuring jam setengah 2 pamajikan teu bisa dipake da keur meureum bagoy sing kuring akhirna we ka majikan teh mah ya cenah ge arek ka Cimandiri rek nguseup lubang doakeun nya amin akhirnya sim kuring ini ke dapur ngariksakeun naon ngariksakeun eupan ari pas ditempo teh wadah cet leutik teh aya 2 cokot tu sim kuring hiji jam eupan teh ditempo nu hiji cacing singkirkeun ku sim kuring kapok teh ngalalubang eupan cacing teh oh cacing kaitkeun kana usupna lung ka tengah cuma ari kurunyung teh lumbangna nyampurkeun memangna aing panas dalam dibere cacing lepak oh dipikirkeun aya wadahna hiji di tempat teh kuyup ari pasti coba heuras makaning ceuk beja lamun ayeuna urang nguseup hayang menang loba mah teh kuyup naon kuyup lulus ari eta heuras bagoy teh heuras tapi dipikir kuing manya aing elek ku kuyup cokot we kuyup nu heuras teh lepaskeun di leungeun tengah imah pemberi ku dewek 2 jam lulus jeung dewek-dewekna capek bawa ka Cimandiri kaitkeun ku sim kuring kana nguseup bismillahirrahmanirrahim kacemplung buah kaung aing galung siang mulung ser celok giri wil teh meunang sagede kieu alhamdulillah mah ulah sote kos di lemur uing nu nguseup teh aya jelema nu leuwih edan tibatan nu edan leuwih burung tibatan nu burung boga duit dibelikeun kana lauk ari sudah derek dibawa ka imah lain ditulakeun akan itu sepan deh dipelakeun deh tadi kusetan deh jadi eta mah leuwih burung tibatan nu burung lauk menang bawinten dipelakeun deui mun bawa ka imah dikeun ka majikan digoreng dipasi pesmol geurah meureun nya ieu mah dasar burung deh pelakeun deui ieu mah sebat Ening eta mah Pak dikitu mah disebut namanya si remayan teh adiudi ari kieu mah mangga urang meuli lauk ngalangan diuseup sameunang namunang useup kilo bayarna eta mah beda masalah kitu mah teh bakal sah alhamdulillah Ustaz salaki ge bageur anak diamengkeun anak ge bageur minantu dipusingeun minantu ge bageur kadang-kadang incu lurus tunjuk hayo akhlak manusia mata saat tuh dicontohin akhlak kange urang rumah tangga teu aya deui iwal ti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam da diuningakeun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah demi yakti bahwa dalam diri baginda kange Rasul terdapat suri tauladan yang baik kepada urang ditiru jeung digugu
adalah akhlak Kanjeng Rasul. Naon margina Kanjeng Rasul mah ya Allah ya Rabbana tong boroning keluar cacakan di bumi nyariosna ge sopan santun lemah lembut demi Allah Pak lain batur simkuring ge ngarasa jadi jelema pangmunafekna ngaku hoyong janten umat Kanjeng Rasul geuning kasaksian ku sadayana nyarios payun para kasepuhan para kiai para ajingan para winan para ibu para bapak pantar kieu gohal jeung garihalna urang-urang husnudon we ka Allah ya Allah mudah-mudahan urang mah teu sapertos Kanjeng Rasul nyarios tapi mudah-mudahan sih akan janten umat Kanjeng Rasul amin. Kanjeng Rasul mah nyariosna ge hebat. Salah sawiosna Kanjeng Rasul upanten nyauran bojona salah sawiosna saha Siti Aisyah. Ih nyariosna ge indah kumaha cing panggilna ya Humairah cek santri mah tasgir eta teh he yang kemerah-merahan sebab kulit Siti Aisyah mah bodas semurada beureum cek kolot baheula mah hejo carulang. Oh, cenah ge Ustaz Siti Aisyah bodas semurada beureum da geuning pamajikan dewek balik bodas semurada beureum geheng nu aya. Ari geheng mah ya ulah ya Humairah pamanggilna kumaha teh ya suwaedah gitu. Nu geheng hantem. Bana timbal balikna Kanjeng Rasul manggil Siti Aisyah indah kan jeung Siti Aisyah ka Kanjeng Rasul teu pernah wantun nyebat ya Muhammadu tapi kumaha ya Rasulullah wa ya Habiballah wa ya qurrata aini naon salahna turutan ku urang anyar keneh kawin goroan pamajikan naik tadi sagedung rek naon Kang kadieu dewek rek ngomong naon Kang dengekeun ku sia urang teh pernah nyari keneh kawin bisi maneh boga kahayang maneh disebut naon ku dewek cenah Kang Abdi sebut teh ngaran siap dimulai poe isukan maneh ka dewek nyebut ngaran dewek ka maneh nyebut ngaran maneh siap ni siap Kang deal Kang silih sebut ngaran mah can boga anak mah ngedas we ku lucu salakina rek keluar ditanya ku pamajikanna arek ka mana Bas arek ka dieu kom gagah tuh teu urang salakina Bas dan awena kokom bagoy ho boga we budak hiji kom ka dieu kom arek naon Bas ka dieu ngariung Bas kom teh tah rek naon Bas kieu kom dengekeun geus sia urang teh pan geus boga budak hiji ayeuna mah banyak kudu bus bas kum kang kom era ku batur paling penting geus budak nulutan urang ganti yeuh panggilna teh kati kumaha kieu nama maneh manggil ka dewek jadi papa manggil ka maneh jadi mama papa jeung mama bicara agama henteu Pak mangga teh teuing da bikin urutan enggal keneh nikah pun bojo manggil ka simkuring AA simkuring ka pun bojo teteh AA jeung teteh boga budak ka simkuring hiji ganti panggilan pun bojo manggil ka simkuring ayah simkuring ka pun bojo ummah ayah jeung ummah parat nepi ka ayeuna komo malam Jumat mah beda untung nabi boga incu hiji mamah kada sekedap aya nama papa ka dieu aya nama urang teh boga incu hiji ulang ganti yeuh panggilan teh ganti kumaha kieu nama mamah manggil ka papa jadi papi manggil ka mamah jadi mami papi jeung mami di cara agama henteu ngan simkuring nyarankeun lamun geus dipanggil mami jeung papi tong aja dong di Cimareme nyawa kadengena jelas Allah cek salakina mami doakeun papi rek uli macul alah atuh cek pamajikanna mohon papi doakeun ku mami uli macul si berkah teu baca korai sawah saeuna ge paling ngarabe cing pantes nya ulah panggilan mami jeung papi ari nyaduk di wahangan saat bagoy ade eta ulah ieu mah Gusti salaki ka pamajikan eta moloto mantau sama Cimareme akang ngusir kabi kunaon ka make ngusir kabi pora ti barang aing ngalabi jeung sia usaha aing daya betul maju atuh cenah Kang hayang maju mah naik gorobak pokona ti barang aing teh hayang deui neuleut banget sia poe isukan akang jadi ngusir kabi hari budak Kang mah budak ku sia bawa kabeh aing mah teu ngajurugeun hari itu Kang ngono gini mobil ku sia bawa motor ku sia bawa risbang bawa lemari bawa dewek milu ngenong we enak kadeknya Pak kadek ulah ieu Gusti pamajikan salah molot pamajikan salah molot karunya eta pamajikanna minang teuing dipolototan memeh kawin mah Allah atuh templon geus kawin minang teuing dipolototan karekerna sagede cingil awak ya Allah balik teh ka imah matohana ceuk bapana teu ngarti aing menyai ti barang sia dikawin ku salaki sia memeh kawin mah awak sakitu demblona ari ieu leutik lepat mot sia panasaran aing mah bawa ka dokter
periksa kabidan bagus, tidak ada keseluruhan apa-apa, lomba ke dokter bagus, tidak ada penyakit apa-apa. Panasaran ini ke Jambang Kulon di ronsen pas video teh foto ronsen bagoy jamar salah kita berkolotot juga. Mas ibu gede kasalaki kade ulah abang kena air segala sulit kasalaki berikan target akang naon dulu ku akang bagoy naon naik tinggali ku akang mina hargaan segala naik minyak naik karidu naik gula naik kuliah naik akang dengan naik lah yuk batu rumahnya pokoknya mah teh hayangnya mulai poe isukan nih boga kahayang naon hayang mana teh mulai poe isukan akang setor kadang ge kudu naik biasana akang setor 500.000 mulai poe isukan kudu jadi 1 juta bagus cek salapina tapi berkah sabar salapina usaha alhamdulillah sampai terus di target menang target 1 juta terus isa popoyong kodan nyamburkeun ka pamatikan bari ngomong nyai akang bari maslahkeun hasil usaha akang poe tadi tah kenging 1 juta ari cumpur 1 juta mah eta pamatikanna mah beh molor lagi ngomong ke salapina wong ayeuna bobona bade gaya naon rek kuramil bajingan slepet jae poin kedua mati mau ukur hasil 500.000 setengah eta pamajikan beh molor ngomong ke salakina kang mun akang putih ayeuna yang sare di netong diasupkeun kabeh sapotong setengah jadi hasil bagus tinggal pas poin katilu teu hasil sampai lah perak acan da eta pamajikan molor lagi nangkub hese dibalikeun tahanap pakai celana levis tilu rangkep lain ku sabu pukul cigemok awak pakai jaket hulu pakai helm ngojek yo naonan sih taksa rumah tangga hayang sakit wadah mah salah satunya silih prihapekeun hiji dina akidah 2 dina ibadah 3 laku jeung lampah karena hiji kuring geus capek sakit kabeh hatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.